Marjan bisa mau ibi-ibi berenang dana. Aduh, aing daripada pusing kieu mah ojek masih ale. Nah, keur main ke pangkalan ojek ah. Kami ini mantap tuh, sebenarnya opak gua. Pada bete. Sepi amat ya, Wing. Oh, sepi itu deh budak punya parkir sepinya. Edan, gua neng amat itu sih. Aku ngegamekun. Sama ngamat ya tuh mau motor gerung-gerung. Kan Wing, kan hanya Kang budak gitu marang, katanya ya Kang. Oh, tempukeun lah Kang, tempukeun lah. Sudah jagoan eta budak teh. Bener. Ele urang. Bener, Wing. Kan lah cicing. Nyaho. Oh iya. Tulang. Hah? Gun. Karepik cokor kaluhurkeun. Cokor kaluhurkeun tong ele urang ge. Heeh. Tah, ieu ya Wig. Sayangnya. Songong amat eta budak. Jeung bermasalaman ka urangnya. Tanya urang di desa. Bener. Gede hulu eta. Ngarokok dari pun ulangnya. Iya tuh. Gun, Wig, pentokeun Wig. Anjir, song tak budak tak apa yang sah. Wig, bau-bau nama juara iya Wig. Nya serem banget na pelotot serem. Orang kencing gue mah. Kencing ngelakang. Kayak mau saya budak, orang gebugan weh. Sopan tinggal orang bisa di dieu nya ho. Orang gebugan mau saya budak mah. Si bancet. Bener. Sip. Bancet datangnya. Hah? Saya salaman. Kang, keslami di dia Kang. Kang. Dia karak linggih pisan Cet. Terus di mana Cet? Yuk Cet. Hei, turun ke suku sia. Ada apa, Cet? Sopan sia. Ada apa? Ih, kunaon? Nyaho datang-datangnya. Ngambek si Bancet. Nyaho dan ge. Ngerti urang mah Wig. Sewa tiga. Cet. Maneh geus ngabejan. OP teh saha? Atos, Kang. Maneh geus ngabejan. Saha nu nyekel terminal ieu? Enggak mohon atas pisan. Kunaon? Urang datang eta budak sukuna mah ditaek-taekeun ka luhur. Kunaon, Cet? Sopan sia teh nyaho teh peng si bejaan kemarin. Ampura, Cet. Nyaho ka pesta saha di dieu sia. Tinggal belut nah. Cet. Tos wios adieu. Genteng. Kayak kasih tahu aja Cet. Terus tong ada-adaan guys era goreng-goreng. Di studio. Ampura. Sia sing sopan di sia budak-budak. Ya, maaf. Pangkalan sia. Maaf, Cet. Maaf. Sopannya Ya, siap, Cet. Siap. Jadi kieu Cet. mohon Kang. Akang mah rek ngasih terang doang. Mun tiasa mah ngojek teh make adab. Kan maneh walaupun anyar wau jeung akang diwaukeun ku si Alek. Akang Bancet nyahola akang saha gitu ya. Akang teu ngajarkeun ka budak-budak kos gitulah songong. Akang mah lain hayang dihargaan. Coba ngojek utamakeun adab supaya anu ngojek teh henteu kasieun jeung nyaman. Ulah eleh ku zaman milenial, ulah eleh ku
zaman online nya kerjaan budak gitu. Siapa? Terus akang mah mere saran doang ke itu ka wancet lah. Jakeun ka si Alek, akang hayang kapang si Alek. Ya, oke, editor. Nah, yang ka budak-budak nu lain akang hayang ka Paranggi gitu. Bakal aya kumpulan penting. Ya, berang. Yo helm jeung mancet, lamun arek ngojek kudu make helmnya. Ya, mohon kau. Ulah kos tadi make helm aing ngojek teh, bisinganan aya naon itu kan diutamakeun keselamatannya. Akang mangkat teh nya. Ya, mohon. Wik, iyo Kang Ope teh. Walak ningan. Oh Kang, abis yun. Letik-letik gengnya. Walak. Oh Kang, sebentar itu galaknya. Ngopi tuh, ngopi. Ngopi we siap punya hati aing gedag di dugde. Aing can ngopi meureun, Cet. Tah tadi aing can ngopi sia ka mana wae kara. Tadi Kang Ope ka dieu ge si aing didag di hati aing. Hah? Ieu aya Kang ngopi ka dieu, Cet. Pasti mah cilak aya peperangan ieu mah. Saha di Kang Ope teh? Weh, orang Baduy. Oh tadi teh Kang Ope nu di dieu. Sia. Ai sia karak ngabejaan ayeuna. Aku rek sia ka sopan-sopana. Dana, nyaho teh si Jarot teh? Nu potong sukun orang Cimandala. Nyaho, emang kunaon? Dadan dipotongkeun teh si Jarot teh ku Kang Ope. Masyaallah di pasar. Siapa yang dipotongkeun? Cieun aing lagi tuh mah. Tah sia Dan. Sia kudu boga adab sia. Sia aya Kang Ope di dieu. Sia suku kaluhur. Untung teh copot ge suku sia tah. Allah hampura Cet. Aing pati nyaho, ayeuna teh aing nyaho ieu mah. Untung salamet kene sia ayeuna tah. Masya Allah, bener berarti Wik. Aing kitu mah. Berarti bener ieu jawara teh. Aing ngomong nama lemasnya. Ah, karena kita ngaranna jawara, preman. Oh, si eta si jawab pitaskun. Baik siap dikitukeun. Kamu mah tukang nana. Awas atuh aing hayang diuk aing bunga. Hahaha.